Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sesarengan deui sok sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna kawin karatujin karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-54. Mudah-mudahan wayana ieu dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda. Supados teu nyangkolong tinggal waktos semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng mantau tina hapana sorong-sorong. Para mitra kaum dangu sadayana, di parkiran kampus Akbar anu ningali kaneng pidia anu leumpang paneuri sedengkeun padlan geus leuwih teu heula nyatana kantin. Pidia anu keur leumpang anu ngagerowan nyatana Akbar. Pidia rag pidia harita eureun ret ngareret kana lebah sora barang sidik eta ngagerowan teh teteh lagi dengan Akbar. Kang Akbar sedih dia geuning Kang. Mohon puguh pidia anu nyampeurkeun ka Akbar. Lucu naon di dieu? Ya nuju kantosan pidia. Yeh. Pidia dekat kantin. Pada sih. Oh, pada sareng-sareng Kang. Nyama nggak weh? Cek pidia harita. Bari leumpang lelaunan ngareneng jeung Akbar. Akbar akan anu katingali malah mai. Akbar ngarepkeun pisan ka pidia teh. Tekung sidila Akbar papanggihan jeung babaturanana. Bar, ka mana? Biasa ka kantin. Cek Akbar harita bari ngiceupan. Babaturanana harita ngacungkeun leungeun nanakeun jempol. Akbar kok nanya deui ka pidia. Pidia. Nah geuning anu teh sareng. Sareng saha? Ya, sareng si itu tuh si culun itu tuh kamari teh sareng pidia rag pidia eureun. Maksud Akang si culun teh sanya? Pidia sabenerna geus apal anu dimaksud ku Akbar saha anu di si culun teh sabab manehna sok bebarengan we jeung padlan. Eta si padlan teh ha. Oh, Pidia dina hatena rasa amek ngan pedanahan we supaya manehanana ulah kebuka rahasia yen manehna teh bener adi lanceuk jeung padlan. emang kunaon kitu Kang? Ente kudu naon sih? Nyantos atuh Pidia beri ka kantin dekat itu Kang Panten terus di kantin. Cek pidia lantaran ngarenge asa teu geunahna keranan ku omong-omongan Akbar anu lir ibarat mika ceuceup ka padlan make jeung nyebutkeun si culun sagala rupa. Pidia
ke kantin. Kapan jeung Akang? Itu Kang Panten bisi ngantosan Kang. Jangan tapi omongan deh. Cek Vidya harita tina paroman anu memang teu genah ke Pak Akbar. Vidya anu leumpang ngagancangan sedengkeun Akbar anu nangtung harita dan teran ditinggalkeun ku Vidya anu semulumpat. Akbar meureupeun pereupna. Amjadah gara-gara si Padlan berarti. Maki jeung naon aing bieu make nanyakeun si Padlan sagala. Jadi si Vidya kabur ka aing. Bener-bener si Padlan ya menjadi pikiran anak ya. Awas ya Padlan ku aing. Cek Akbar harita. Baturan anak anu tadi nyerangkeun, harita nyarampeurkeun. Parah. Nah make yang ditinggalkeun, yang dituturkeun. Gablek si Padlan. Emang di mana ngomong naon tadi kan ketinggalin akur bareng. Orang pikiran nanyakeun si Padlan. Nyebutkeun si Culun. Ente mah si Padlan teh deukeut jeung si Vidya. Mun maneh hayang meunangkeun si Vidya ulah ngomong-ngomong masalah si Padlan. Ente kumaha satu si Vidya nya ngambek beuneunan. Akbar teu ngomong. Memang kita tadi gimana geus ngarasa disaprak Padlan disebut Culun, Vidya katingali ambek ngan teh hanteu katingali we amekeunana. Terus enak kumaha? Urang teruskeun kamari teh we. Misi nu kamari kepat urang can megat si Padlan kan. Buka beneran si Padlan ayeuna mah sorangan. Sorangan. Apa sok biasa bareng yang Vidya? Henteu. Si Vidya mau sorangan. Si Padlan oge mau sorangan. Tuh, mobilna tinggali. Kumaha urang tojos we atuh geus. Ituna. Pana? Kumaha halusna we lah. Cek Akbar harita bari ngaleos. Siap. Eta babaturanana nu tiluan nyampeurkeun ka parkiran. Urat reret ninggalian mobil anu dituduhkeun nyatana ku Akbar. Sanggeus aya geus teu katingali sasaha da batur mah geus ka kampus sawareh mah aya nu ka kantin oge. Anu tiluan pura-pura diuk dina motor. Saurang deui diuk dina mobil manehanana anu teu jauh parkir dari dinya. Sanggeus kitu set saurangna nyokot peso lipat nyatana tina tasna. Sanggeus kitu culang cireng terus teku seret. Ban mobil anu Padlan hareup jeung tukang dikuriling sina kempes atuh jeos we. Mobil Padlan harita kempes. Sanggeus puguh kitu mah eta jalma nu tiluan titahanana Akbar babaturanana langsung nyampeurkeun ka Akbar anu mana Akbar keur diuk dina tatamanan. Kumaha? Aman beres pokona mah. Cek babaturanana Akbar harita mesem nandakeun puas hatena kasainganana nyatana Padlan lantaran geus dianggap Padlan teh ngarebut Vidya. Sedengkeun Vidya anu init ke parkir atarapi nu init ka kantin. Sanggeus nepi ka kantin urat reret cilang cileung. Pas katingali Padlan anu keur diuk sorangan. Padlan anu diuk tara jeung batur misah we manehanana mah. Jeung aneh warga nanti barudak siswa oge anehna teh teu daekeun aya nu ngaganggu ka Padlan. Komo ayeuna Padlan sering diserang tapi memang Padlan tara ngalawan, tapi anehna musuh-musuh anu nyerangna tara bisa ngelehkeun Padlan. Tuh siga anu boga keanehan antara Padlan jeung Vidya. Barang Vidya ningali Padlan harita Vidya ngagorowok. Padlan. Sararean we didinya harita neuteub ka Vidya anu ngagorowok kaguruan Padlan. Vidya Padlan. Vidya nyampeurkeun bari imut ngaglenyu. Akang kan mam naon? Biasa we, Kang mah. Mana pesan bubur heula Kang? Nyajuk. Vidya lompat deui. Lantaran memang manehna rek pesan bubur. Anak Sobri, anak Tari, anak Rika. Tara daek sarapan di imah lamun isuk-isuk, sabab manehna resep sarapan di
kantin jika anu geus kebiasaan jika anu geus kacanduan padahal di kantin teh kur sarapan bubur lamun pidia sedangkan Padlan kur sarapan batagor. Padlan jeung pidia anu ngadalahar bubur jeung pidia jeung batagor harita loba nu narempokeun kasup Darel anu dina waktu harita Darel oge geus aya di kampus. Darel teu wani deukeut ka Padlan. Sabab nyaho Padlan lain tandingan manehanana. Samalah Darel harita nyari ringkah ti eta tempat. Teu daek dahar di kantin nya kitu di 5 anak buahna oge sarua. Tapi masih kena katingali sabaraha urang anak buahna anu dibengkar. Lantaran urut kamari meureunna luka bitaranya akeun eta ku baturanana meniraeng tapi memang tengah ieu ngomongna teh memang urut tabrakan. Padlan anu ngadenge tur ngareret harita keur tiba imut ngagelenyu tapi teu loba omong nya kitu di pidia. Waktu anu nyerelek kabeurang jam pelajaran geus dimulai. Pidia jeung Padlan sumanget dina kuliahna. Komo Padlan jeung pidia anu kakara asup kuliah lantaran tahun-tahun kamari memang manehanana di SMP atanapi di SMA. Ayeuna geus nincak bangku kuliah. Di waktu ka waktu Padlan jeung pidia teh memang anu ngabogaan sifat anu aneh. Beuki katingali kadewasaanana di antara duanana. Padlan jeung pidia anu boga sifat berehan kasarareha boh kasaha wae. Babaturan-babaturan Padlan jeung pidia beuki loba wae. Padlan di pidia jeung pidia di kampusna beuki kakenal wae. Setahun 2 tahun nepi kakeun sababaraha tahun di kampus nu antukna Padlan jeung pidia teh hampir mencapai kana akhirna kuliah. Dina hiji waktu Padlan isuk-isuk anu geus katingali gagah make jas nya kitu di pidia. Sabab Padlan diajak nu jadi indungna nyatana ke perusahaan adidaya. Indungna anu geus ngarasa jenuh di perusahaan atoh kacida. Kulantan Padlan ayeuna geus tamat kuliahna. Padlan anu memang geus boga gelar sarjana nya kitu di pidia tur boga nilai anu alus. Para mitra kaum dangu sadayana. Sobri teu nungtut ka Padlan jeung pidia pikeun neruskeun sakola. Kumaha anakna we? Tapi memang Padlan jeung pidia mutuskeun arek nyepeng perusahaan. Pidia anu milu kana jadi bapakna. Dibingbing oge kudu jadi indungna. Sedengkeun Padlan milu kana jadi indungna nyatana Neng Rika KPT adidaya. Padlan jeung pidia anu katingali geus dewasa. Umur duanana geus nincak kana umur 22 tahun. Otak Padlan jeung pidia anu memang pinter. Isuk-isuk Padlan jeung pidia anu siap-siap katingali Padlan anu make pakaian
jas, make kameja warna bodas. Sedengkeun Pidia oge harita ningali teh make pakaian anu memang pakaian mahal. Padlan jeung Pidia anu siap-siap arek indit ke kantor. Sedengkeun Sobri geus jarang ka perusahaan. Komo deui adi tari mah. Neng Rika oge sarua kali-kali ka perusahaan teh. Sanggeus aya Padlan di perusahaan Neng Rika sama sakali geus tara ngelol-ngelol acan ka perusahaan. Isuk-isuk sararea keur ngagunu. Padlan anu ningali anakna dua nana geus sarariap pikeun mangkat ka perusahaanna sageus beres sarapan. Pok Sobri harita ngomong ka Padlan jeung ka Pidia. Padlan, Pidia. Nama? Kumaha perkembangan di perusahaan? Alhamdulillah mah. Jadi kadang-kadang aya nama perusahaan teh saya mah sama li investor asing anu lebat mah. Syukur alhamdulillah. Kumaha di perusahaan Padlan? Ya gitu ya mah. Kamari kaleresan Padlan teh aya klien anu ti Bali ya mah. Klien anu ti Bali. Anu hoyong kerjasama dina bidang pisan mah. Nya terus kaleresan di Bali teh dua sasidi pengen aya event kanggo nya biasa we lah gitu. Oh halus atuh kitu mah. Kumaha abdi puguh ngarencanakeun aya rencana sanes mah. Aya rencana lain. Rencana naon tah? Aya investor anu hoyong kerjasama tapi karena ngebangun hotel mah. Ngebangun hotel di daerah Bali. Oke, ngebangun hotel di daerah seputaran Mandalika mah. Lamun sakira-kira Padlan mampu tidak naon, tapi ulah maksakeun. Tapi lamun kira-kira teu mampu nya eta ulah rek maksakeun. Yang geus we kumaha Padlan, ama percaya ka Padlan, ka Pidia. Anak ama pasti ngalalarti mana piuntungkeun mana pirugieun. Eta kumaha Padlan. Nuhun pisan mah. Mana tuh mah? Udah oge datu siang geuningan. Deka perusahaan heula, deka kantor heula tuh. Nya juga tuh. Hati-hati di jalanan. Pidia. Padlan. Mambu, Umi. Cek Padlan jeung Pidia harita bade ngareret kana jadi indung nanya tanah tari. Indung asli na Padlan jeung Pidia. Kade ye ulah boga rasa urang teh beruji di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah. Perusahaan anu mewah, perusahaan anu raksasa, hirup urang kata jadi kabawa aneh. Insyaallah Umi. Abdi sareng Pidia parantos sepakat. Pikeun anak perusahaan kanu langkung sae deui Umi. Nya syukur kitu mah. Nya syukur kitu mah. Umi oge ngarasa bunga ningali hidup Padlan. Cek Neng Rika harita paling usapan kana buukna Padlan jeung karetak-takna. Sanggeus puguh kitu mah Padlan jeung Pidia pamitan ka sararea sundangan. Kadenge diburuan harita gerung-gerung mobil meniting garung nakeranan dua mobil anu rek keluar ti imah anu mewah.
Padlan anu nuju ke perusahaannya tenan aya di kota Bandung. Perusahaan adidaya anu tadina dipimpin kudu jadi indungna nyata Neneng Rika, sedangkan dia nyemplung harita ka jalan tol nyata rek nuju ke perusahaan PT Lestari Mukti anu aya di sisi jalan tol nyata di daerah Cileunyi. Palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di tempat lain, di tempat nyatana daerah Kopo. Di Kopo elok hiji imah anu mewah anu dihuni ku keluarga aya tiluan. Eta imah teh mangrupakeun imah Padani. Padani anu memang kawin jeung randa anu beunghar asisten pribadina di perusahaan adidaya baheula anu ayeuna memang geus pensiun, geus boga perusahaan sorangan. Eta awewe teh anu ngaran Bunina. Bunina anu geus lila pensiun, kurang leuwih 10 tahun pensiun, ayeuna muka perusahaan. Memang perusahaan teu gede, tapi perusahaan Bunina teh cukup maju, masih kena hubungan anak jeung perusahaan PT Adidaya. Bunina jeung Padani katelahna lantaran geus karolot. Dani oge geus katingali bukna panja naon barodas nya kitu nu jadi indungna Bu Nina. Anakna Bu Nina anu ngaran Talita anu tidani ayeuna, tapi nu baheula memang teu boga anak. Talita ngajelma jadi hiji wanoja anu memang lucu tur geulis. Talita anu ayeuna masih kena kuliah. Dina hiji waktu isuk-isuk Talita anu masih kena aya di kamarna digeroan ku Dani. Talita Ama cek Talita buru-buru keluar. Teu kuliah apa ieu? kalerasan henteu ama. Sok diuk di dieu. Umi kemana ama? Umi aya tuh di dapur. Gek Talita harita diuk. Talita anu manis jangkung diuk di gigireun Dani. Tekung sirira trojol indungna beri mawa cai kopi. Jang nu jadi salakina nyaeta Dani. Talita teh kuliah. Henteu Umi. Oh, antar Umi yuk engke. Emang mereka mana gitu Umi? Ya, bukan mah aja perlu we. Ya. Umi. Talita Nama kuliah teh sabaraha bulan deui. Kami datang ti ayeuna mah sekitaran 2 sasi deui panggil kirang ama. Wisuda teh. Berarti geus moal ka kampus deui merenya. Paling kali-kali ama. Lain
Talita sanggeus kuliah, Talita rek nu kuliah di kamana? Di can kaemu tanpa Umi. Makin can kaemu tanapan 2 bulan direk isudahan kuduna geus rek ka kampus mana deui kitu rek neruskeun di kuliah. Nah moal diteruskeun. Asa capek Umi. Umi tiasa mah yang damel weh. Oh. Emang yang damel di mana? Sugan gitu. Umi. Saur Umi kapungkur Umi damel di antara rencangan ama. Oh nya, di Om Sobri. Di Om Sobri. Nya, Om Sobri boga perusahaan sawara hiji. Kayak bisa diatur. Lamun hayang gawe mah gampang di Om Sobri, tinggal ngomong we ke Om Sobri. Tang tuh gawe gimana oke bisa. Sabab Om Sobri nu kasebutkeun penguasa perusahaan we di Jawa Barat. Nah, jika nama di Indonesia we meureun. Karyawan lagi puluhan ribu, lain kurang ribu deui, puluhan ribu justru. Sayanya Nya. Lamun gawe di Om Sobri ulah neko-neko, pakaian kudu bersih, maksudnya lain bersih, pakaian kudu rapi, make kerudung kudu rapi. Sabab Om Sobri tersepeun karyawan anu memang amuradul. Eta mangke bisa dipilih, sabab ngadenge-denge cenah anakna Om Sobri oge anu awewe. emang sabari hiji gitu. Kapanan 2, tila pernah ka dieu kapanan. Talita terang. Nya Talita make tang da teu waktu harita waktu ka dieu keur kuliah. Pernah ka dieu tapi nya sakasa keluarga gitu ka dieu, tapi kuliahna Talitana keur kuliah harita teh ketang. Nya memang moal apal meureunan. Itu terang. Cek Talita memang teu apaleun. Anakna Sobri teh Fadlan jeung Pidia, Talita memang tara dibawa, padahal mah bapana jeung indungna mah sering pisan ka imahna Fadlan ngan pedah Talita anu memang kahiji tara daekeun ongkoh, kadua-duana manehna sibuk dina waktu harita kuliah. Ayeuna Talita anu memang 2 bulan dikurang manehna arek wisudaan nandakeun geus beres kuliah. Umur Talita ayeuna geus hampir 20 tahun, 20 hiji meureunna. Talita ngajangelek jadi hiji wanoja anu pinter tergelis. Ayeuna Talita rek ka mana? Talita bade ka bumi rencangan heula mah. Oh. Rek nepi ka wayah kumaha? Emang aya acara naon? Harasan rencangan ayeuna teh aya acara ulang tahun ama. Gitu. Nya teu naon. Rek jeung saha ka dituna? Sareng asri pangintenan. Oh nya. Mun bisa ulah beurang teuing, sabab engke sabada asar ama jeung Umi arek ulin ka imahna Pak Sobri. Ka Pak Sobri ama? Ka Om Sobri. Nya. Kewe murus sore nya, mun bisa ulah sore teuing. Urang ka dari itu sadarea, sabab ama geus lila yeuh, sabab bulan teu ulin ka ditu. Jika nu jauh wae padahal mah deukeut imahna teh. Ku kasibukan kabehanana pada ayeuna Pak Sobri kita geus tara ka perusahaan aya we di imahna ngurus manuk, ngurus ayam di imahna teh.
geus bingung da meureunna naon atuh. Ya tuh tadi teh tuh berangkat heula mi mun ka tuh tadi teh ngiring ka ditu. Nya Nya juga tuh tong beuting amatnya. Tong kekebutan di jalana. Oh nu mi entos atuh. sanggeus kitu Talita pamitan kana jadi inung bapana nya Tanah Dani jeung Bunina. Sanggeus pamitan leos Nani atana Talita harita indit. Talita anu mawa mobil sorangan harita mobilna warna silver. Gerung harita digerungkeun terus nyemprung ningakeun eta pitempatan nuju ka imah babaturanana. Duka di mana kan anu jelas Talita areka kondangan dina waktu haritana. Sedengkeun di tempat lain di mana di Pasar Baru aya hiji toko anu kajojo. Eta toko teh mangrupakeun toko pakaian anu kawilang gede di Pasar Baru. Karyawan eta toko teh kurang leuwih meureun aya kana 20 urang leuwih. Toko segala aya mangrupakeun pakaian mah. Dimulai pakaian leutik, anak, tiung jeung sajabana kumplit sakabeh aya. Mantak teu heran eta pakaian teh nu kajojo ka mana-mana. Dina online geus pertebaran. Anu boga toko mangrupakeun salah sahiji pemuda anu jangkung kulitna sawo matang. Anu katelahna eta teh Santana. Santana ari imahna nyaetana di Jalan Lengkong Besar. Inungna anu ngaran Fatma, bapana anu ngaran Maman. Anu tetela masih keneh babaturanna Sobri, babaturanna keneh Dani. Anu ayeuna geus hirup di kota Bandung puluhan tahun cek paribasana. Fatma jeung Maman anu urut karyawan di perusahaan Adidaya. Ayeuna geus ngundurkeun diri tursis pensiun sabab ku kakolotan meureunan. Boga anak hiji anu ngaranna Santana. Eta budak teh teu neruskeun kuliah. Sabab Santana teuing kunaon ti leutik nepi ka gede manehna resep pisan kana dagang. Santana anu dimodalan ku Maman. Anu ayeuna Maman hirupna geus tenang sanajan teu beunghar kawas Dani. Tapi Maman cukup. Dahar teu kurang, mobil aya, imah oge pageuh tur ngejengleng. Sanajan teu mewah kawas imahna Sobri. Intina mah hirup Maman jeung Fatma kasebutkeun senang. Santana anakna Maman sanajan umurna geus 22. Tapi dina bidang usaha terutama dina dagang manehna kacida pisan. Pinter tur gampang pisan. Dua toko anu memang dikelola di Pasar Baru hiji oge aya di daerah Dago hiji tokona teh. Ngan anu paling kajojo nyaetana toko anu di Pasar Baru. Pubuhan di tempat pusat pembelanjaan bener. Pas sore Maman jeung Santana harita anu memang keur aya di toko. Sakedeung direk balik. Tapi nu balanya masih kena encan surut. Pesanan ti ditu, pesanan ti dieu, karyawan 20 teh ampir-ampiran kawalahan lantaran pesanan anu ti ditu ti dieu. Maman harita anu keur diuk di satu kagen meja. Anu kebeneran dina waktu harita pamajikan ananya tanah Fatma ente milu ka toko. Lantaran Fatma tadi isuk-isuk memang kadago.
Biasana maman sok jeung jadi pamajikan we di dago teh. Di pasar baru mah kun santana kan kulantaran maman sekalian aya perlu ka santana, jadi maman datang ke pasar baru. Maman anu keur diuk di satu kangen meja keur ngobrol jeung tas santana. Pok maman kadenge ngomong ke santana. Santana, mun Pak, toko alhamdulillah geuningan. Karyawan 20 teh. Tapi ka obiag kabeh eueun cicing. Anu hartina ieu toko teh kasebut toko anu maju tur makmur. Bapak boga rencana lain man. Rencana naon Pak? Kumaha lamun ieu toko teh ditambah deui? Ditambah deui? Nya. Apaan maman pernah ngomong teh heula hayang nyeun deui toko cenah. Di daerah Andir di mana? Mun Pak. Tapi sanes ayeuna sih. Margi keuangan lagi masih kena kirang juga nama. Masalah keuangan tinggal ngomong ka si mama. Ya. Mama ge pasti nyimpen keuangan mah. Nya tadi nama Bapak. Ya, hoyong hasil di toko we ti dieu. Jadi teu kudu ka ditu ka dieu. Jadi ira atuh rencanana. Nyawe tapi jelas mah tahun-tahun ayeuna insyaallah toko bakal nami deui Pak. Nyakeun bae atuh kumaha santana we kitu mah. Santana santana inget ka Talita. Talita anakna Om Dani. Nya anakna Om Dani. Mun kamari Talita teh aya ka dieu mah. Apa? Oh aya ka dieu, balanya. Ya sareng rencanganana sih. Ngobrol. Teu sempet sih Pak. Margi sareng rencanganana rurusuhan di Talitana oge. Abi ge ayeuna bade kaundangan tuh gen anjing. Kaundangan. Oh. Saha nu kawinan tawa naon? Sanes ulang tahun. Di daerah Kopo. Tetep bisa sareng Bumi Natalita sih. Oh gitu. Saya kira hait isuk tawa anjing peringitan. Oh nya geus atuh kitu mah. Ari tutup jam sabaraha ieu teh geuningan kalah asal wae jelema. Kadah nama ayeuna. Nyantos atuh Pak. Urang manglang we heula keun bae da kunci mah aya nu ieu nyepeng ieu. Oh nya geus atuh. Harita santana nyampeurkeun ka kepala toko. Pikeun itu jeung ieuna. Kepala toko teh ngaranna Gunawan. Manehna rek balik sageus kitu. Santana nyampeurkeun heula ka Pak Gunawan anu keur ngatur itu ieuna. Pak Gunawan. Muhun. Margi abdi bade weuh heula ieu teh. Toko tutup pada jam sabaraha? Rupina mah rada wengian ayeuna mah Pak. Margi oh iya konsumen geuning masih kena seueur. Oh nya langkung Pak Gunawan we atuh. Abdi bade weuh atuh nya teh payunnya. Oh muhun mangga Pak. Ceuk Pak Gunawan harita bade manggut. Leos harita santana ngaleos ke parkiran. Arek nyokot kana mobilna. Sedengkeun maman oge harita naik kana mobilna lantaran tadi manehna mawa mobil sorangan. Mobil dihirupan gerung harita init nyemprung ninggalkeun eta pitempatan. Anak jeung bapak dua mobil harita barengan. Anu tikung silila maranehana geus nepi nyabuhan deukeut ka jalan lengkong besar. Asup ka salese hiji imah anu memang lumayan gede terus mentereng kasebutna. Eta imah teh ayana di jalan lengkong besar. Inungna anu kasampak geus aya dirinya nyatana Fatma.
Fatma anu geus ngadaguan anak jeung nu jadi bapak geus nyiapkeun sagala rupana. Pembantuna geus taktik teu we. Fatma teh kawilang bagir ka pembantu. Dareh deh maneh mah jeung sagala rupana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, geuning maneh peuting, Pak? Nya pugu ge. Di tokona mama Santana meuni ramena kanan. Can geus tutup itu mah Santana? Can pugu mah. Tadi teh rek tutup tada masih kana loba nu ieu geus we ditinggalkeun. Kana kumaha pagunawan we lah rek tutupnya sabaraha ge. Oh, nya. Rek dahareuna? Ya lapar lah. Antukna Santana jeung jadi bapana nyatana maman katut Fatma indungna kana meja makan anu geus disiapkeun ku si bibi. Sararea dahar mani ponyona karena bari ngobrol. Geus beres dahar sararea harita salat lantaran memang geus asup kana waktu magrib. Beres salat anu mararasih kana dia make sarung. Darariung. Pok Santana harita ngomong kana jadi indungna. Mah. Kumaha Santana? Kumaha di dago? Di dago ge alhamdulillah, poe bieu mamam nendiri puna keranan. Aduh. Wala mitra kaum dangu sadayana. Isukanana isuk-isuk Santana anu geus ginding, gagah make kameja nakeranan sepatu warna herang. Kameja mani rapih nakeranan, awak jangkung atuh ngan pakulitan memang Santana henteu bodas. Santana anu gaboga kulit sawo matang tapi manis. Santana pamitan kana jadi indung jeung bapana lantaran manehanana arek ka babaturanana. Babaturan sawaktu di SMA manehna teh kasebutkeun kawilang deukeut. Hitung-hitung hayang papangih we cenah jeung barudak-barudak SMA anu geus lila memang teu papangih. Badi sakalian rek ngobrolkeun tokona sugan we barudak SMA maranehanana datang ka toko manehanana rek dibere diskon gitu. Santana anu kaluar ti imahna harita make mobil anu warna hideung. Mobil nyemprung ninggalkeun eta pitempatan nuju ka daerah Dago. Tekung sirila buhan poe Minggu. Ka jalan oge teu macet, mobil nu antuk nepi ka nu dituju. Asup ka salah sahiji komplek anu memang aya di daerah Dago. Di daerah Kopo. Katingali barudak ngora anu pasang-pasangan. Anu dararatang mararuncul nu kana motor nu kana mobil. Rupa-rupa anu leumpang ge aya anu maksakeun meureunnan anu deukeut tangtuna duka nu jauh. Da kan teu kabeh jalma boga mobil, teu kabeh jalma boga kendaraan, boga kemampuan masing-masing. Parang datangna Santana disambut ku babaturanana eta babaturanna teh awewe anu ngaran Anita. Santana? Oh, Nita. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Syukur atuh ka dieu, tos kersa ka dieu. Ya kumaha deui ya udah. Kira ku teh ka dieu mah izin teh keranan. Biar nih hanya kana we Anita tara ameng ka Santana. Emang ka mana? Ya ka toko Santana atuh ka pacar baru. Nya aduh. Kapung gurunya sekali ke ditu teh. Ngan kulantaran duh kasieur kasibukan ka pandamel teh ya kapan ayeuna mah. Madam
Damel di mana gitu? Amal di Cileunyi puguh ge. Oh, di Cileunyi. Di perusahaan naon? Di garmen di PT Lestari Mukti. Oh, di PT Lestari Mukti. Terang. Tang tos satu terang. Anu gaduhna presiden direktur nanti nyatana itu kan saha namina teh? Saha? Iradi sanya namina teh? Itu nama Pidia, Bu Pidia. Oh, nya Pidia. Pidia rencangan eta teh. Ah, piraku. Nah tuh rencangan masalah ngiring damel di ditu. Ah, kepada Kang Akang kan buka toko atuh piraku toko ongko damel ongko. Atuh naon atuh? Sok naon teh. Yakin atuh rencana Kang? Rencana Kang. Janten Pak Sobri nu bapana Pidia teh rencangan Bapak Akang. Oh, tapi kenal teh sareng Pidia. Ya kenal atuh. Malah Kang sering amang ka Bumina pan. Oke. Mana tuh? Ieu na rencana sanes deui. Ah, terus pernah aya Talita dah. Talita. Di mana Talita? Itu di itu. Sareng saha? Kabogohna nya. Yeh, Talita malah tinggunan can boga kebogona. Ai kabogohna Anita mana? Aya di lebat. Ayo tuh. Anita harita nu mawa santana ditepungkeun jeung kabogohna anu geus memang wauh. Da kabogohna kasup babaturan kana santana. Harita ngobrol heula sakedeung antara Anita kabogohna Anita. Sedengkeun santana anu rateret ningalian Talita. Di mana si Talita teh cenah? Santana anu rateret pars katingali Anita Talita anu keur ngobrol jeung babaturanana aya kana genepanana awewe lalaki harita. Bari tepak toele biasa ngaran-ngaran barudak karora. Bari sesirian segala rupa ngadengekeun musik ongko. Santana anu ningalikeun Talita imut kagelenjong. Talita siga budak leutik. Lucu dipikir-pikir mah. Talita anu keur ngaran es krim harita diteuteup we ku Santana. Sedengkeun Talita anu boga perasaan asa aya nu neuteep harita udah teret. Barang gok panonna neuteep anu diuk hiji jajaka nyetana Santana. Terus ngagorowok. Kang Santana. Cek Talita harita beri nyampeurikeun. Talita. Ih, ditelepon ti wengi kene teh diangkat kunaon? Wengi teh HP-na dicas ku Kang teh. Sareng saha dieu? Sareng kabogoh. Yeh, kabogoh Akang meureun jeung kabogoh mah. Akang mah teh jeung kabogoh da aya di dieu kabogohna puguh ge. Hah, nu mana? Ieu nu payeuneun. Ih, sesok naon teh? Emang alim gitu. Yeh, Kang mah nih. Cek Talita harita dak marak beureum harita. Sedengkeun Santana anu nimut ngagelenyu harita. Teuing kunaon Talita lamun diheureuyan ku Santana sok atoh nekeranan. Bunga. Talita anu memang can wawuheun ka Padlan. Sabab memang Talita sering pisan tara miluna ka Imam Padlan. Sempat milu oge Padlan jeung Pidia harita dina waktu harita keur kuliah. Padlan jeung Pidia dibawa ka imahna Talita. Talitana nu keur kuliah eueuh. Nu antukna manehna can pernah panggih. Kajaba baheula keur laleutik pernah panggih. Tur ulin babarengan ngaranna keur leutik. Sedengkeun Padlan mah waktu keur leutik geus rada gede. Manehanana nu leutik mah sering diheureuyan tur dicerikan ku Padlan sabarahan. Tapi ka dicarekan keur jadi indungna nya tanarika. Talita jeung Santana anu ngobrol tenang nekeranan. Tengah hirokeun batur anu lalar liwat jeung anu itu ieu loba anu ngagonyak. Sabab Talita jeung Santana rakat siga anu pasangan wae. Keur mamaranehana memang teu boga pasangan, jadi ningali batur pasangan manehna oge kapaksa duaan karitu ka diduaan. Asa boga kesempetan keur Santana jeung Talita. Santana jeung Talita teh geus wawuh ti leutik teh maklum indung bapana memang babaturan manehanana. Pang-pang nama Dani jeung Maman teh batur sak lamur, batur gawe, batur ulin di lemurna.
tiluan jeung Sobri. Anu tangtuna jalma tilu eta teh nepi ka kiwari oge teu leungit, teu leupas tur tetep silaturahmi kalayan bageur komo ayeuna geus para-para beunghar silih bantu pang nama Sobri anu sering ngabantu ka ditu ka dieu, boh ka Dani, boh ka Maman, kasup Maman hayang usaha oge kapanan awal-awalna mah jelas ku Sobri dibantuna ngan ka dieu keunana memang santana anu neruskeun tur santana anu memang boga pamikiran anu aneh-aneh, boga pamikiran anu hebat nu jelas kana bidang usaha moncer tina sagala rupana. Nu antukna ayeuna perusahaan Maman kasebutna perusahaan anu gede we, kasebutna mah toko anu gede lain kur hiji wae eta toko Maman teh aya tiluna jaba rencana rek nyieun deui cenah ngan can kapikiran ku Maman ngan nu jelas tahun ayeuna bakal nyieun deui kitu ceuk Maman ngobrol jeung nu jadi anakna nyetana Santana. Waktu beuki nyerelek kira-kira tabuh 2 acara geus dipungkas. Santana jeung Talita oge geus kalaluar ti eta imah tempat babaturanana nyetana Anita. Santana anu bareng jeung Talita harita pamitan ka Anita pikeun mulang menang ngobrol lah sementara waktu jeung kabogohan Anita oge anu memang akrab. Kung sirila maranehana leumpang nuju ka parkiran. Santana teu bisa ngantirkeun Talita. Sabab Talita anu memang bawa mobil sorangan, sedengkeun Santana oge sarua bawa mobil. Parkiran duarana nararangtung dina hulu mobil masing-masing. Pok harita Santana ngomong. Talita. Mohon Kang. Aya waktu teh. Waktu siraha. Ayeuna atan piraha we? Ayeuna teh tiasa puguh. Emang kumaha? Ama sareng Umi ngajak ka bumina Om Sobri. Oh. Enaon di Om Sobri? Nya teu elana pengen hoyong silaturahmi we tos lami cenah teu ka ditu. Oh gitu. Mang bere naon kitu Kang? Ya tadi nama hoyong amang akang teh. Ngajak Talita. Ya mohon manawi we kitu teraat. Talita kersa gitu. Ya kersa tuh Kang, tapi ayeuna mah wayahna teu tiasa. Da kumaha tuh? Mangli Talita oge tos janji deui mah. Setengah jam 3 engke. Sabada asar bade angkat ka bumina Om Sobri. Oh nya teu naon kayak ira-ira tuh akan telepon teh. Tuh telepon aktifkeun ih meni Talita teh yang ngobrol ada wengi teh. Nya ke gampil aktifnya. Para mitra kaum dangu sadayan. Waktu anu teu karasa. Dani jeung Bunina anu geus nungguan Talita anu can keneh datang pada waktu geus jam 2:30. 2:30 nungguan can keneh datang. Ih kemana sih Talita bawa telat? Wah piraku Talita mah tepat penehanan maka kakara geus 2:30 atuh. Biasana masuk Kakara ge ngomong harita Talita geus tet-tet di hareup harita ngelaksonan satpam anu ngajaga. Tuh geuning kakara diomongkeun geus datang. Panjang umurna budak teh. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kolotrak harita nak Talita mukakeun panto. Anu ngaganong kantong leutik harita teh. Wes beres Talita? Entas Umi. Eta Umi geus siap geuningan. Ongkosna tebu 3. Nya. Nya geus siap-siap nanti ayeuna puguh ge we tinggal init we. Meni cigara kemana wae Umi teh. Udah aman tenang we nyantai. Om Sobri kan batu nunggal atuh caket. Mah kudu setengah jam atuh di dieu mah.
Nyal mun teu macet mah nyangger wae di macet mah. Rek salin heula moal. Salin atuh sing geulis kitu. Nuhun Mi. Talita harita langsung indit ke kamarna bebersih heula lantaran manehna ngesang oge. Sanggeus salin sakumaha ilaharna awewe ngosot hara ayo ngosokan pipi jeung segala rupana. Talita keluar deui keur ningali penampilanna anu rapih, make kerudung jeung sejabana. Teu poho. Sanggeus beres dandan, ngamik up. Talita harita keluar. Aduh. Anak Umi mereka kasih gelis kieu. Ting. Kan hanya kalau can bogan kabogoh ye. Umi Cek Talita beri seuri harita. Umi. Kang Santana ngajak Amang. Santana. Emang papangi di mana jeung Santana? Penak di undangan. Nah wawuheun. Si Anitana kan anu gaduh undangan teh. Rencangan waktu di SMA teh. Oh. Teu naon we rek ngajak ulin ke mana kitu. Ngajak nama ayeuna tapi sur Talita teh da mereka bumina Om Sobri ceng teh kitu. Nya geun bae rek ulin maka mana we. Si Santana mah da percaya. Percaya budakna bager, pinter, nya ge teu sakola nepi ka kuliah ka sidep, tapi manehna mah ngahaja mung kuliah lain teu ka pedag muliakeun. Nya geus we. Ayo geus sore geuning ya geus. Rek ge salat di mana? Yang kamera di jalan dah. Yang di masjid anu di ditu teh geuningan. Atuh meureun kudu kabelah ditu heula. Geus we salat heula lah. Meh jongjon. Mama meni salat heula. Talita. Salat heula. Make dosu di make apa tuh can salat oge. Kepaksa neng Talita di tengah gugu. Sanajan bari cemerut. Lantaran manehna geus di make up geus geulis, ayeuna kudu dibasihan deui titah salat. Sanggeus pareres salat sararea harita init ninggalkeun eta pitempatan, ninggalkeun imahna rek nuju ka imahna Sobri di jalan di komplek Batununggal. Sobri anu mawa mobil harita, sedengkeun Talita diuk di hareup, digigireun anu jadi bapana, sedengkeun indungna mah diuk di tukang. Tekung sirila mobil ngaleok ke belah katunjuk katuhu sageus nepi ka parapatan nuju ka komplek nyaetana Batununggal di mana imah Sobri ayana. Katingali imah manikotra resik nekeranan lantaran komplek Batununggal kasebut komplek elit. Reg harita mobil eureun di hiji imah anu memang mentereng gede akeranan tur mewah. Barang aya mobil eureun satpam buru-buru harita mukakeun. Sanggeus ningali supirna nyaetana Dani. Manehna geus apal deui. Langsung mukakeun gerbang bari dongkok. Di jero harita di pakarangan katingali aya sabaraha mobil anu aya di dinya. Leuwih ti 5 mobil harita teh. Mobil mewah anu warna beureum hiji, mobil anu warna hideung, terus mobil biasa we warna silver harita aya di dinya. Jika loba tamu ye. Nya meni loba mobil. Eta mah mobil si Padlan beureun teh mah. Nya eta mobil Padlan yang dia beda teh mobilna beda. Tuh, pelatna oge pelatna sarua. Eta mah bisa etanya. Keke sahanya Dadan gitu. Si Dadan dia mah jiga namanya. Tuh katingali itu gamarna tuh. Nya di Kang Dadan juga nama. Reg harita mobil di parkiran. Tani harita ngurungkeun klakson manis setarik-tarikna. Atuh anu aya di imah harita muruduh kala luar. Sahanya Cik Nerika. Geus moal saha deui atuh pasti Dani ya jiga nama.
Teu penting nelpon kan rek ka dieu cenah. Saha? Cek Dadan. Dani Kang Dan. Si Dani, kasabelan si eta mah anger we tiba heulan bika ayeuna teh robah-robah geus kolot oge geus aki-aki. Dani anta Dadan langsung keluar harita. Sedengkeun pamajikan nama harita netep kana jadi salakina. Eta pamajikan Dadan teh ngaranna Hesti. Dadan kasebutkeun anu anyaran kawina. Boga budak umurna kakara 7 tahun. Budak Dadan awewe mengelisna keranan. Ningali ka indungna meureunna Hesti anu kasebut geulis dari Dadan mah biasa-biasa we. Torojol harita Dadan nangtung dina teras. Careuh. Sok bakat ayeuna naon teh? Saya di dieu geuning Dan euy. Enggak satu orang mah. Dadan mana anger wae nya. Nya sia tah da anger we. Ya, turun. Sararea harita mukakeun panto, curut sararea turun. Di imah Dadan kumplit. Rika, Tari, Sobri jeung 2 anakna oge harita nu geus baralik ka karak baralik. Anu mah geus mararake baju santai area di imahna. Pus sararea harita asup. Dan kumaha cager? Alhamdulillah Pus Bri. Sararea sasalaman. Talita anu ningali Padlan harita neuteub seukeut ka Padlan. Dina hatena Saha ieu laki teh? cek Talita. Talita geus apal can eta ka Padlan yang dia? Cek Sobri. Dah can Om. Oh, kenalan atuh. Bangkeun Talita. Di dia. Padlan. 2 anak Sobri harita gek di diuk. Nya kitu neng Talita. Neng Talita tungkul. Pok neng Rika harita ngomong. Talita kerja di mana? Masih kena kuliah. Namanya beres. Sekedap di pengen kedua sasihan di isudan. Oh, diteraskan ke mana? Tuh, tapi kecantar lang tuh, geng. Talita harita